Hai Baraya, dimanapun Anda berada, selamat pagi menjelang siang meureun ieu mah nya. Ayeuna mah rek nyieun ieu sambal hejo, si tomat jeung cengek jeung bawangna teh dikulub heula. Ulah poho we pake gula saeutik pas ngulekna, tah ngeunah pokona mah ieu mah. Arek nyeplok endog we 5 butir. Tah endog diceplok enang waseng ieu sawi bodas, make tahu bodas. Bumbuna mah dikeuretan we bawang beureum, bawang bodas, cengek gitu. Make penyedap rasa kung serangkang sreng ulah poho we eta. Ladahku mun teu pedes. Tah geus jadi guys. Tah sambal hejo oseng ceplok endog kieu we. Ayeuna mah rek nyarap heula nyeduh susu coklat tuh. Ngeunah, bismillahirrahmanirrahim. Surudup heula ieu susu. Tah daangna galo-galo. Isuk-isuk teh geus beres pagawean mah nya geus nyeuseung geus mandi geus naon mah nyarap we da besing arek ka mana-mana momotoran teh teu asup angin heuh. Pentingkeun heula nyarap. Budak geus nyararap tah ina bagian uing. Kieu we di lembur mah heuh. Nu aya dina kulkas asakan kitu ulah riweuh-riweuh. Kudu ka warung heula, kudu ka pasar heula, nu aya we gares. Ai isuk teh kan riweuh ku pagawean heuh guys. Tapi ieu mah ieu heula we nyeuseuh, sasapu, ngepel, kukumba, langsung masak. Geus masak mah nyarap geunah, ketinggal momotoran heuh guys.